mudah-mudahan aja asa karasok ya. Ingin heula mang bae. Tabuan kedengar ya. Ya naon. Bubur kacang, hari bubur kacang. Oh siap. So, urang tadi meuli kacang hijau di ditu, anterkeun ka pamajikan ka urang. Tadi tuh Nyen bubur kacang. bejakeun we nyen bubur kacang gitu ulah dilaguan ku urang gitu. Nah, Para radu pisan, wayah kieu titah nyeun bubur kacang hijau. Oh, ese tangkurak itu. Hei, Mang. selaw ka dieu selaw sakedeung, ditah ye. Mang ajat nitah mah ieu piduiteun ieu. Awalan eta selaw. Ieu si Bojes mang titah pangyenkeun bubur kacang hijau ka pamajikanna ka ditu. Gampang lo bubur kacang mah lo. Coba panganter-kanter salah galon urang ya, tuh siki. Atuh mang siap. Nah, jadi kasih koncat hiji ka deket Mang Kartono. Nah, jadi hiji kasih jalan kaki dulu tak ka Komini. Siap ahai. Nah, inu ieu hiji deui teh ka saha? Ah, eta teh kan kasih jalan. Mau kasih jatah handap. si goblok, si Dusol, kita nyen bubur kacang kali lagi. Anjing. Yes, saya nginum beak euy. Beak mah. Beak tuh dalona beak. Bener apa enggak tuh? Jak, Woi. panganterankeun garasi kana galon. Oh, siap oke, orang sakedeung ngawadahan heula nya. Esok ulah lila. Yuk. Nah, eta hiji dianterkeun tah ka si Bojes ka garasi. Ka garasi mang. Dia nelpon. Ah, deket mau teguh kana motor atuh. Panggul atuh kali tuh lempang deket. Lempang. Heeh. Ya, bensin deket dia lah. Alah aing kakak ka garasi ieu. Atuh urusan bubur kacang aing kakak leuwih geura ieu mah. Koplo. Kalangan galon. Ada sia itu kacang hijau aing di mana? Wah aing teh lapar yo. Ampura pisan mah. Dia urang tinggal ini mang ajat di kacang hijau na ge. Urang jangan cokot heula teh ieu nanya. Pap. Ieu kacang hijau teh jadi toge. Aing mah teu hayang nyaho. Ieu toge kudu jadi deui kacang hijau. Aing hayang bubur kacang lain erek ngoseng nya.